Mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa. Karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-88. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Sakumaha kauningan para mitra, dongeng-dongeng di Mang Jaya Official kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Atuh para mitra ayeuna nuju dihanca ku Mang Jaya teh carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kileksa para mitra kitu tah. Atuh anu teh acan we subscribe sareng loncengna ditoel para mitra. Hatur nuhun mangga. Hatur nuhun. Oge nu sering komentar hatur nuhun komentar-komentarna sadayana oge para mitra aya manfaatna. Kitu Mang Jaya ngaturkeun nuhun salajengna oge para wargi sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun anu parantos ieu para wargi sadaya ngabagikeun kanu teh acan uningan sareng pitur-pitur sanesna nu parantos ditoel Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun Neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka-88 urang lajengkeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun sadina 2 kali upload enjing sareng son enjing tabu 8 sareng bunyi tabu 8 ayeuna nincak bagian ka-88 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Bang Beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kileksa nincak bagian ka-88. Kumaha para mitra, Buldani anu harita parantos teu walakaya. Naha anjeunna ngabejakeun di mana ayana Aryati sareng ngabejakeun di mana ayana saputangan sutra teh. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Memang para mitra sadaya Buldani harita pepelengkingan. Kulantaran bujalna diparabkeun ka sireum Kararange. Nyaan teu kuateun di kitu-kitu mah mending keneh ditonyokan puguh karasana. Tapi kunyi saerah diantep sina kedal heula ucap yen rek talu ka manehanana. Sanggeus rada lila Buldani teu kuateun nahan sirah mulapes. Awak leuleus ke sang tiis meuni nyorolok pok ngomong lumengis. Saerah, laan sireum. Aing taluk. Nyaan Buldani? Lamun aing bohong, teu bohong. Gari kitu mah laan Kang. Nyi saerah marentah ka bani jeung satar. Harita keneh sireum Kararange dipiceunan. Tapi aya keneh hiji-hijieun pating karayap kana beuteung kana totong kana tonggong. Tuduhkeun di mana ditunana Nyi Aryati jeung di mana Karemong Sutra nu kami? Karemong Sutra aya dina sakujalana. Nyi Aryati dina buah landeun tangkal buah. Tutu di ditu. Buldani nunjuk ka kulon da memang didinya tempat nyingkurna Nyi Aryati. Teu bohong? Moal bohong, jing buktikeun. Nyi saerah ngareret ka bani tuluy nunjuk kana sakucalana Buldani. Bani ngarti gog cingogo tuluy ngodok sakucalana bani. Ana gorehel teh nya Karemong Sutra aya dipintel-pintel nepi ka sagede peureup budak. Tah geuning nyaan kadikeun Kang? Bangga nyai nyangakeun ye. Song dibikeun ku bani. Nyi saerah bunga sababarang titinggal indungna beunang deui. Kapimilik deui ku manehanana. Bes kana jeroeun kutang geus kitu neuteub ka tempat nu ditunjuk ku Buldani. Geus kitu nitah satar jeung bani pikeun maluruh ka eta tempat. Braduanana miang suha marek milu ngan dicegah ku Nyi saerah. Tekung silila satar jeung bani geus tepi kanu dituju tuluy ngadeuketan panto kamar nu aya di jero taneuh. Satekah polah muka koncina tapi tetep teu beunang. Jejak pantona tar, cek bani. Barang atuh duaan ngaragede tanaga. Sok atuh. Duanana mundur rek ngawahan geus kitu maju bareng ceger ngajejekan panto. Tapi teu regrog-regrog kalah matak nyeri kana dampal suku. Nu duaan teu kapok tuluy neangan akal pikeun megatkeun kunci gembok. Nu ngagaplok dina panto tapi teu hasil kalah matak jengkel. Nu akhirna pok bani ngomong. Neangan linggis urang dobrak. Heugah, cek satar telenyeng lumpat ka imah Buldani. Bus ka jero ka karatak neangan linggis berlumpat di ka tempat Nyi Aryati nu dikerem. Prak digawe ngalaan panto tapi tetep teu hasil. Sabab panto kacida kuatna dijieun tina papan jati nu kandel.
Kusena di ruang kana taneuh engselna teu kaciri dari jero. Bani jeung Satar geus ngesang tapi hasilna teu aya. Tungtungnya nyerah kapaksa nyampeurkeun ka Nyi Saerah terang-terangan boboleh teu sanggup manehna kudu muka kunci panto. Kumaha tukang nah make teu beunang? Kuncina teu aya Nyi, dicokel mah teu beunang, temal Bani. Buldani kadiekeun kuncina? Teu make kunci. Teh nyoe ka luhur eta Mang Inyuk. Ngamai betot eta pasti bantuna muka, ceuk Buldani. Tah geuning kitu jig betot Kang. Bani jeung Satar arindit. Barang geus tepi tanggah breh aya Tamang Inyuk ngamai. Tuluy ditarik ku Bani tapi teu aya naon-naon. Tamang pageuh panto anger pageuh. Satar ngahulang tuluy ngajaran betot. Sarua taya hasilna. Kumaha ka? Jeung jaga Nyi Saerah teu bisa kitu. Balecet Satar laporan ka Nyi Saerah. Atuh meningah ulang Nyi Saerah tapi teu lila kituna. Da aya keneh Buldani pok nanya deui. Buldani nu bener sia geuning teu bisa. Da kudu make tenaga tuh. Teu bisa sagawaya gunakeun tenaga batin. Rasa jeung pikir kudu ngahiji. Da lain Inyuk samanea Inyuk ti nagara onom. Menang tetapa. Cing kudu boga tenaga batin atuh bukana. Ceuk Buldani. Ayeuna mah kieu buka kumaneh Buldani? Kuring moal bisa buka tenaga batin geus deungit. Awak sakiripuhna rek bisa kumaha. Nyi Saerah ngahulang. Mikir-mikir pilampaheun ari rek nyageurkeun Buldani bisi kabur atawa ngalawan deui. Ari teu dicageurkeun saha nu bisa muka panto. Tungtungna ngahulang. Kitu salah kieu lain sabab mun Buldani dicageurkeun. Dibenerkeun urat matihna najan teu ngalawan ge pasti kabur. Lantaran Nyi Saerah geus nyaho ilmu lumpat nu diagem ku Buldani lain lalaborakeun. Kumaha atuh Nyai? Suhama bingung hatena jadi hariwang. Tenang Kang, keun urang cobian buka kukuring. Sok jaga si Buldani bisi kabur. Cek Nyi Saerah akhirna nyokot putusan rek ngajaga, ngajajal ilmu muka eta panto. Akang mah yang milu, Kang Satar nungguan si Buldani jeung di dieu, cek Suhama. Sae kitu ge sok tungguan heula Kangnya. Nyi Saerah ngareret ka Satar. Mangga Nyai, keun ku akang dijaga si Buldani mah. Bral duanana miang. Muru ka tempat Nyi Aryati dikerem. Buldani ditunggu ku Satar da bisi kabur atawa aya nu maling kawan turu babaladna anu sakti mandraguna. Kocapkeun Nyi Saerah geus tepi ka hareupeun panto ajaib teh. Bani nyampeurkeun pok laporan. Kuat pisan pantona Nyai, tanaga akang duaan teu mah ieu. Linggis teu guna, jalan kitu gitu hasil. Cek omongan si Buldani, narik Tamang Inyuk kudu make tanaga batin. Ari akang boga henteu. Alah, bujang-bujang akang mah teu gaduh Nyai. Keun kukuring rek dijajal sok malunur. Ulah deket teuing saksian kuduaan. Mangga. Bani jeung Suhama malunur ngajauhan anggangna kira-kira 1 mak. Hari Nyi Saerah singkil panon mencerong kana panto guha. Batin manteng kanu maha kawasa oge teu poho nyamat akina. Sangkan elmuna matih ulah gagal dina muka eta panto. Bismillahirrahmanirrahim. Nyi Saerah maju rakatak narik tanaga batin rasa jeung pikir ngahiji museur kana Tamang Inyuk anu ngandung Rusia. Kap dicekal kudua leungeun rada lila musirkeun heula tanaga. Geus kitu bret ditarik sakaligus. Burobot cebet bray panto muka. Hanjakal aya nu ngabetri kana bincurang. Barang teu sarupaning hoe wulu ngababuk satarikna cebet koceak Nyi Saerah ngacerit bru namru les kapiuhan. Kebeg Bani jeung Suhama reuwas celeng duana leluncat muru Nyi Saerah. Padananya ngaguyah-guyah tapi tetep teu eling-eling tina awahing ku nyeri-nyerina. Ya Allah, kumari geus kieu jang? Aduh, akang mah teu bisa nulungan ye. Bani samar pola. Hate bingung kudu kumaha nulungan Nyi Saerah kitu deui Suhama. Ditanya henteu nemalan kalah rampang reupeung bari jeung ratug jajantung. Nu kapiuhan ngalempreh. Teu empes-empes beungeut robah jadi sepa dirampati is meuni nyecep mata kariwang. Sabot kitu kadenge aya nu ngagak-gak seuri horeng Buldani nu meunang kabunga. Lantaran geus hasil nipu Nyi Saerah. Cenah sora pating saleor ngandung aweuhan. Kepeg Bani jeung Suhama ngarenyag duanana ngalieu ka palebah datangna sora. Aya naon jang? Cek Bani. Sadanu seuri bangun bunga Kang. Geroan si Satar, ieu cilaka tulungan kitu. Gero Suhama ngagorowok ngageroan Satar. Ari nu digeroan keur ngahuleng harita nenyokeun Bani nu keur seuri Buldani nu keur seuri lalengakan. Atuh beuki bingung we sabab aya nu ngageroan tungtungna Satar nanya ka Buldani. Buldani, kunaon sia make seuri? Naon nu lucu teh sia dari dieu mah eueuh bodor deuleu. Pokna bari ngahuleng. Cakakak Buldani seuri kawas nu bungah pisan. Bunga aing, Satar,
hasil aing hasil. Pasti modar si Saira. Teu pasaran ari kojor babarengan mah. Ai. Jadi sia nipu ka Nyi Era? Ngalajokeun? Kurang ajar sia setan alas. Satar geus ngarti kana tujuan Buldani. Oreng Nyi Saira dituduhkeun kana burang dihaja sina cilaka. Rei satar nafsu poho kana tembah wadi. Hiu cebet nampilingan pipi Buldani. Puguh meuni meureuh deui Buldani pipi karasa panas jeung nyeri kawan tuluy cabogan murah-murah. Setan alas, kunaon sia setan? Hajeun wani ka jalma nu geus teu bala kajadeul. Licik sia teu satria. Punya boga wawanen cagerkeun heula aing, engke urang galungan ngadu jajaten. Entong loba bacot rasakeun ieu, jedol sia. Keat cabrod dampa suku kana iga. Buldani pepelengkingan nyeri lain lumayan, beungeut na pias panon buncelik. Barang rek ditimpah deui kadenge nu ngagero cara tadi. Kang Satar, Nyi Era tulungan, kitu cuk nu ngagero teh. Satara jadi reuwas harita cul Buldani mah ditinggalkeun pelecet lumpat muru Nyi Saira. Barang gok mending ngajenghok para mitra sabab teu samar deui. Nyi Saira cilaka ngalempreh teu empes-empes, brek Satar deku ngarampaan leungeun Nyi Saira bari pok nanya ka Bani. Kunaon ieu teh Kak? Nya eta kajadian gancang pisan estungan sakilat. Bieu Nyi Era mah narik tawang injuk, berai pantong muka, tapi ujug-ujug anu ngajerit horeng Nyi Era langsung ka pidara ting kunaon atuh? Eta meureun teh anu narajang ka Nyi Era. Sanurek narajang da eueuh musuh. Pariksa sakujur awakna bisa anu tatu. Cek Satara tuluy mariksa leungeun Nyi Saira. Ari bari Bani mariksa sukuna baranggap kana suku katuhu breh sidik pisan. Bincurang geuneuk semu hideung ketih hubungan panganguran dirampa asa-asa aya nu remeh. Masya Allah, ieu geuning tar. Mana Kak? Satara curing hap duaan jeung Suhama. Nenyo kana suku Nyi Saira ana breh sarerea olohok bari kumecrek. Kurang ajar teh jahat si Buldani teh. Lain hampuraeun manusia kitu mah. Pantes mun dipodaran teh. Cadaol si aya wae. Namake ngomong kitu, Bani teu ngartieun. Tadi basa aya nu ngoceak si Buldani ngagak-gak seuri kawas nu sugema. Lila-lila ku kuring ka harti, mana horeng Nyi Saira teh dilejokeun ngaja sina ngarahkeun tanaga batin. Lahirna kieu. Wanya kurang ajar. Ayo cokot si Buldani, podaran sakalian tuman. Bani geus bijil amarah. Para mitra kaum dangu, harita keneh Bani jeung Satar lalumpat muru Buldani. Maksudna rek ngabinasa Buldani tina awahing ku jengkel-jengkelna. Sedengkeun Nyi Saira ditungguan ku Suhama. Tapi mata kanjelu baranggok nyampak Buldani geus ngababatang jadi banusan. Nangkarak baeud teu nyawaan Bani jeung Satar silih reret. Teu ngarti kana eta kajadian mimiti nama Bani curiga boa-boa dibinasa tadi ku Satar. Tar, kumaha geus dipaehan? Wah, Bani sumpah kan teu maehan kuring mah. Ku sapaena atunya bet jadi mayit. Pariksa sing apik aya tatu atawa teu. Bani jeung Satar dongko. Ting ragamang kana layon Buldani barang diteges-teges. Dina bibir ngalai getih kentel panganguran diheuaikeun sungutna. Breh aya daging kira-kira segede inung leungeun. Ku Bani dicoer dikaluarkeun si horeng tungtung leta. Astagfirullahalazim. Ngege leta sorangan meureun. Teganya si Buldani, ceuk Bani bari gogodeg. Ayeuna mah kaharti Buldani maehan maneh bakat ku teu kuat nahan wiwirang jeung taya harepan kana salamet. Jeung tibatan dipaehan ku musuh leuwih hade maehan maneh. Da ongkohna jan teu dipaehan ku Bani atawa Satar ge, pasti bakal diala nyawa ku pihak Ki Burandil. Sabab geus kitu bisi ngucah ngaceh Rusia Ki Burandil. Geus puguh kitu mah kumaha kerep teuing da kitu kahayangna meureun. Ayeuna mending urang nulungan Nyi Era we atuh watir. Ieu atuh engke geus kapanggih Nyi Aryati, jeung geus bisa nulungan Nyi Era, urang ngurus layon si Buldani. Nya bener kitu we lah. Seburit ongkohnya, ceuk Satar bari cengkat. Terus duanana maruru deui ka hareupeun lawang nu geus burak bari. Muru Nyi Saira nu keur digugulung ku Suhama, bari teu bisa nulungan barang gok Suhama langsung tumanya. Kumaha Kang? Si Buldani maehan maneh ngege letahna sorangan, keun bae lah manehna mah geus ngahukuman diri pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Horeng nepi ka kitu nanya. Keun bae lah. Ulah mikiran si Buldani jang ayeuna mah urang mikirkeun ieu teh we kumaha nulungan cilaka, jeung di kumaha Nyi Aryati, ceuk Bani. Muhun Kang teu pupuguh betlat poho kabeur abdi teh. Tenang we jang yuk urang ka jero. Urang teangan Nyi Aryati. Aya eueuh nya. Bani nangtung ngajak ka jero guha. Sing waspada ka bisa aya di burang kawan tu licik pisan si Buldani teh. Satar ngelingan bisa aya di non teh. Pitapak-pitapak anu bakal ngabahayakeun ka dirina.
moal geus kojor si Buldani nage. Bani jeung Suhama asup ka jero guha nu pantona geus ajur. Ari Nyi Sairah ditungguan ku satar, tapi bari tetep waspada bisi aya itu ieu nu ngabahayakeun. Kacatur nu asup ka jero tetela aman teu aya naon-naon. Teu aya nu matak bahaya. Suhama rarat reret kitu deui Bani. Ari ret ka pojok aya nu diuk dina bangku nyarane kana tihang ka ciri tak-takna bungkul. Tuh satu Bani nunjuk. Ciga-ciga. Suhama teu kebat nyaritana. Gagancangan mulu kanu ditunjuk ana breh teu salah. Memang bener adina Nyi Aryati teh. Yati, teu kuda naon Yati? Suhama teu sirikna ngarontok bakat ku ato. Adina kapanggih deui sarta adina kaayaan salamet ukur di borogod wungkul. Teu bisa nemalan Nyi Aryati da bahamna dicocokan ku lamak leungeun ditalikung dihijikeun jeung tihang. Ieu Nyi Aryati teh jang? Muhun ka ieu teh pun adi Kang, temal Suhama. Tenang atuh ari geus kieu mah. Sok geuretan talina. Kade sing ati-ati bising salah ngeureut. Bani ngasongkeun peso balati ku Suhama di tampanan. Beret talina dikeuretan. Hari Bani ngalaan lamak nu dipake nyocokan baham Nyi Aryati. Plong hatena ngemplong ambekan blang-blas. Bang-blas cipanon merebay bijil. Kagagas bungah pacampur jeung sedih. Bungahna aya nulungan sarta lanceukna pribadi nu datang. Ari sedihna betepung dina kaayaan kitu. Ya teu kuna naon ya? Teu Kang salamet. Nuhun enggal sumping. Tema Nyi Aryati. Bari ngarangkul ka lanceukna kate nyobangun leuleus. Sabab beak tanaga kurang dahar jeung ti kamari dikere ku Buldani. Syukur alhamdulillah loba nu bela ka hidep teh. Allah nang tayungan kene, Allah nu nyalametkeun hidep. Saha ieu teh Kang? Nyi Aryati nunjuk ka Bani nu harita keur nyarengeh milu bunga. Sabab geus hasil nulungan nu katunggaraan. Ieu teh Kang Bani saderekna Nyi Sairah, nulungan urang teh. Ayeuna kacilakaan Nyi Sairah teh, ceuk Suhama dumareuda. Nuhun nepangkeun atuh abdi Kang Bani. Sami-sami Nyai nuhun, urang tiasa patepang dina kaayaan salamet. Yu urang bijil ayeuna mah, ti tempat sabab boga keneh uruseun, nu cilaka kudu ditulungan, ceuk Bani. Mangga Kang Bani, yu atuh Kang Suhama. Yuk. Jung Nyi Aryati nangtung ngadadak jadi jag-jag. Perbawa tina kabunga hate sabab geus bebas tina bang baluh cengkreman Buldani. Barang keluar ti guharet kanu ngagoler teu empes-empes. Nyi Aryati poho kana tata krama tina awahing kusono ka Nyi Sairah jeung reuwas nenyo nu ngalempre. Gabrug ngarontok bari ngagero. Teteh, kunaon teteh? Cenah, tuluy Nyi Sairah digulang gaper. Bani jeung satara katut Suhama rada reuwas, watir kanu cilaka bisi nu tatu kaganggu. Yat sing tenang yat hawatos kanu teu damang. Bisi kadupak tatuna, kekilanan sing tenang heula. Aduh, Kang, kunaon si teteh atuh Kang? Kunaon? Cilaka ka betrik panto. Waktu ngadobrak ieu panto. Sabab ngan anjeunna nu sanggup nu sejen mah najan lalaki ge hengker tanagana. Leres Nyai akang sorangan teu kuat, rumasa dina ilmu mah aya di dasana Punyi Era. Bani nanyakeun kana omongan Suhama. Dedeh teuing si teteh, kumaha atuh nulunganana Kang? Teuing akang ge bingung. Barang keur pahulang-hulang kitu Nyi Sairah usik lalaunan. Sirahna Malik nu ngariung curing hak, atuh nenyo nu cilaka usik. Harita teh gede pangharepan, tah geuning tos emut meureun, ceuk Bani. Brak deku gigireu Nyi Sairah malah sarere ge ngariung, tapi ukur nenyokeun teu aya nu bisa nulungan. Berai pano Nyi Sairah beunta, renghap narik napas jero. Tuluy sirahna cengkat hayang hudang maksudna mah kawas teu sadar. Yen sukuna tatu ari usik cerit bari ngalengak. Belak deui nangkarak ngan untung kasangkeh ku Suhama punukna. Tenang Nyai, tenang. Ulah waka obah cicing heula. Ceuk Suhama bela naker, rumasa geus kahutangan budi. Para mitra kaum dangu, Nyi Sairah kumarurung aduh-aduhan, cipanon juuh beungeut pias. Lila-lila leler renghap narik napas lalembutan geus kumpul kabeh sarta sadar yen dirina meunang kacilakaan pok ngomong haros-hos. Aduh, suku nyeri. Kunaon ieu teh Kang? Tenang Nyai, bincurang rada repot, sing tenang we ulah loba gerak. Kunaon make nyeri? Tadi kabetrik pakarang Rusia tutunaan si Buldani. Teu ingeun si Buldani. Ka mana si Buldani ayeuna? Karijenatna Nyai. Hah? Saha nu wani maehan si Buldani? Nyi Sairah bangun reuwas. Teu panuju mun Buldani aya nu maehan. Nyai ulah reuwas-reuwas ulah gugu.
Si Buldani teu aya nu maehan ngan manehna nekad tega kana diri wani nyilakakeun awak sorangan cek kasarna mamaehan maneh. Nyi Saerah ngahuleng asa teu percaya. Amakan kerep dada turu naik lila-lila ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu ngariung jempe nungu komano. Hari kitu onaman mah kajeun. Asal ulah salah di urang. Sabab urang mah ulah gana-gana gampang kumawani metik pati deungeun. Ulah nganggap murah kana nyawa manusia. Da beda deui jeung nyawa hayam. Najan manehna jahat oge ulah kumawani maehan. Mana komo da geus teu bisa walakaya. Eta ge teu aya nu wantu nyai rupina wae manehna teh ngarasa wirang. Jeung teu aya harapan kana salamet mawi tega kana diri kitu tah nyai. Nyakeun wae tapi kumaha ieu kuring. Suku nyeri meuni asa moal kuat leumpang. Aduh. Nyi Saerah ngalengis duruy muringis nahan kanyeri. Sabios ulah hariwang, akang jeung adi-adi bakal bumela nganyuhunkeun piwuruk heula na kedah kumaha ayeuna. Teu Nyi Aryati parantos kapenak salamet teu kirang sawios-wios. Ngan bade wangsul teh teu tenang margi aya layon uruseun ari waktos menuju ka burit cek Bani. Menta putusan ti pamimpin. Nuhun Aryati geus salamet mah. Bagea Nyai hatur nuhun teteh. Nyi Aryati manggut bari carinakda. Ayeuna mah kieu Kang Bani. Memeh mulang layon Buldani kuburkeun heula. Wayahna capek oge da kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Atuh saja bati kitu samemeh mulang. Imah si Buldani pariksa heula. Barang nu matak ngabahayakeun piceun atawa ruang sakalian. Mun geus beres kuring bawa balik ti dieu tapi Nyi Saerah bingung. Kudu balik ka mana da ka Cisurup geus teu boga dulur anu lanes. Balik ka imah akina rek murusaha da pugu geus nu ngelis. Teu sanak teu kadang pahatulalis taya baraya. Kaayaan kitu kahartieun ku Suhama gancang nempas. Nyai ulah keung ulah sieun, ulah salempang ulah hariwang, geus teu kedah segera emutan. Yu ayeuna mah urang langsung ka Ciboros. Dalah Kang Bani jeung Kang Satar ge ulah ka mana-mana deui mending ge urang riung mungpulung di lembur abdi, malaur lalega teu aya batur. Ulah sieun teu manghi dahar, abdi mah lain sombong, pare 5 leuit macan kadahar, sawah hektaran teu kagarap, kebon jeung ingon-ingon teu aya nu ngurus. Mun akang keur sayu urang babetah di ditu, ku abdi moal disaha-saha rek di aku dulu rupet ku hinis. Kitu deui Nyi Erah ulah teu kersa, yu urang ka ditu jeung akang. abdi mah satuju pisan teteh. Nyi Aryati hideng mairan. Atuh puguh lir mobok manggih gorowong nu garet cadas manggih emas. Bungah nu taya papadana ngadenge kitu mah Nyi Saerah nepi ka medal Cimata. Cimata kabungah ngadenge pangakuan ti Suhama anu sakitu ikhlasna celik putih celak herang. Kang Suhama nah moal kaabotan kairuan ku abdi. Suka lillahi ta'ala. Ikhlas lahir batin. Mangga teh teuing malah mabungah nu aya upami kersa ngiring ka Ciboros. Komo upami sadayana mah Kang Bani jeung Kang Satar. Kumaha kitu Kang Bani? Nyi Saerah ngareret ka Bani tuluy ngareret ka Satar. Akang mah buntut we lah kumaha hulu. Niatna ge sejak ulun kumawula ka nyai. Sakumaha saur aki almarhum, mangga sejang ngiringan, komo ada pamangangkeun ti Jang Suhama mah, nuhun pisan. Tah kitu geuning mangga Kang Suhama abdi ngiringan. Nuhun atuh ari kitu mah. Taina mangga teraskeun badanten bade naon heula nu dipidamel. Ceuk Suhama kawas nu nangtang tugas. Salajeng nyamanyangakeun ka Kang Bani. Nya urang bagi tugas we, akang jeung si Ujang ulah rasa mayit. Akang nu ngali kuburna, Ujang nu mulasarana, nu ngartos kana tata cara sawios sederhana we da balurat. Ari Satar jeung Aryati ngadamel tanu para mitra keur ngagotong Nyi Saerah harita teh. Dibagi tugas ku Bani, malah mah para mitra geus kitu mah prak migawe tugas sewang-sewangan. Bani jeung Suhama muruk kana layon rek dikurebkeun sabisa-bisa. Kuduaan sabab mun diantep kitu ngawaluratkeun. Ari Satar ngagedig harita teh mururungkun awi teu ngawagu. Geus apal kana kaayaan di wewengkon eta da urut anak buah Buldani. Satuluyna digawe nyieun tanu dibantuan ku Aryati. Nyi Saerah ngalempreh bari ngararasakeun kanyeri ngan ayeuna mah teu ngagoler. Nyarane kana dah kana tangka dahu bari nyaksian anu nyieun tanu. Para mitra kaum dangu, panon poe geus surup angin leutik ngahiliwir ngulin keundang daunan. Aroyag pating arulang siga nu ngagupayan. Sora nu kakadekan dokdak dipiring ku sora manuk dialokan ku sora lonok disengakan ku tongeret kawas nu ngajujurung balik. Akhirna wanci sareupna pagawean rengse. Tanu anggeus nguburkeun Buldani rengse geus kitu mah teu laloba catur deui.
Nyi Saerah didiukeun dina tanu suku nu nyeri di bengker kulamak tuluy digotong ku Bani jeung Satar. Bralempang Nyi Aryati nuturkeun nu ngagotong pang tukangna Suhama. Ngawal adina bisi mopo di jalan kawantu awakna teu pati jagjag. Bari leumpang galecok ngobrol silih guar pangalaman. Najan bari jeung tatu Nyi Saerah ngarasa bagja lantaran tugasna rengse. Buldani beunang tepi katiwasna. Nyi Aryati kapanggih bari salamet sajabati kitu bet asa aya panyalindungan. Suhama bet ikhlas turido ngaku ka manehna. Era namana taku tapi dipikir-pikir aya benerna. Damuru ka mana atuh teu boga buru-burueun. Teu dicatur di jalana para mitra urang cokot gancangna bae. Aya paribasa jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Kira wanci sareureuh budak Nyi Saerah sabatur-batur tepi ka lembur Ciboros. Kaayaan sepi jempling nu kadenge ukur soragaang jeung jangkrik, sakapeung kadenge anjing ngagogog atawa simet gadung disada dina tangkal nangka. Barang ngaliwat ka hareupeun garduh jeleng aya nu luncat megatan jalan. Mangkaning remeng-remeng teu pati sidik puguh Bani ngarengkog Satar teu nyahoeun ti tukang. Ampir we ti jongklok mun labuh teh bakal ripuh Nyi Saerah nu digotong. Waduh. Kunaon urang teu bebeja? Satar gegelendeng. Tenang tar aya nu megatan jalan euy, teh moal Bani. Saha si laing? Mau naon eta? Ceuk nu megat. Horeng ronda nu geus meunang mapagahan. Lantaran lemur Ciboros werit bae ti saprak Aryati leungit. Juru tulis jeung kulisi ngeprak wadia balad pikeun ngajaga keamanan lingkungan, ronda dihangkeutkeun. Ulah kitu mariksa teh atuh baraya, kumaha mun cilaka dewek teh keur beulat ngagotong nu gering ieu teh. Bani kalah ku kulutus amekeun. Ronda ge keuheuleun boga rasa teu diajenan haok nyentak. Jawab pertanyaan dewek sia. Nah dikira heureuyan ieu teh. Dinas deuleu. Sabab ieu lemur warit sia, kami tugas peuting ieu. Kudu taliti jeung hati-hati nanya ka nu ngaliwat. Oh tapi nanyana nu bener we tong kitu atuh ceuk Bani kalah beuki keuheul. Sugan kudu dicabok sia manusia teh. Ronda beuki nafsu. Serog ka hareup dua lengkah teu kanyahoan leungit nonyok ka Bani nu keur ngagotong keneh tanu. Tapi Bani teu cileureun dampal suku katuhu nyamer mamatihna. Heak cekuk. Ronda dongko bari nyekelan jimat. Sabab ditajong satakerna malah tina awahing ku nyeri langsung namru kokosodan. Kang Bani, nabat duluasan teuing dikumahakeun Kang? Nyi Saerah reuwas nenyo nu gegerungan. Ditajong we tuman basona nyai. Tuman kawas ka bangsa teh nanya teh, tembal Bani. Tuluy ngalengkah deui bareng jeung Satar nu geus cangkeuleun hayang geura eureun. Tong di warung majulah ceuk Satar. Barang cacap omongan Satar jeleng-jeleng aya nu luncat megatan jalan. Parasat-parasat cahaya baterai ka Bani terus kaluhur ka Nyi Saerah nu keur digotong mung hanya kal waktosna sehep. Para mitra anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula carios nyambung neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-88. Insyaallah enjing urang tepang deui para mitra dina kaayaan langkung sehat, langkung jagjag tibatan ayeuna para wargi. Kitu mangga atuh wilujeng kantun bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios.